Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping, wilujeng patepang deui dina channelna Bintang Carita. Mudah-mudahan sadayana dipasihan kesehatan, sehat lahir sareng batinna, sareng mudah-mudahan sadayana dipasihan kalancaran dina sagalaning urusanna. Kumaha pamirsa? Daramang alhamdulillahirobbilalamin upami sadayana daramang sarehat sadayana eta anu dipikahoyong ku urang sadayana. Pamirsa, nah cenah meureunan nu ngadongeng teu ngenalkeun nami. Tapenten dina dongeng anu ayeuna dina judul anu engal simkuring atas nami Mang Adul. Salam kenal ka sadayana, mudah-mudahan ku kadongkapan channel simkuring ieu sadayana tiasa kahibur, sadayana tiasa ngambil makna tina naon anu dicarioskeun atanapi nu didongengkeun dina channel simkuring ieu. Atuh carita ieu atanapi dongeng ieu teh disuguhkeun kanggo sadayana anu nuju barangdangan, anu nuju alis istirahat. Mudah-mudahan sadayana tiasa kahibur ku ayana carita atanapi lalakon anu bade disuguhkeun ieu. Atuh teu hilap ieu carita teh kintunan ti salah sahiji penggemar atanapi subscribe simkuring. Mudah-mudahan simkuring atanapi sim abdi tiasa nyandakeun ieu carita anu tutur bahasa sareng kata-katana merenah sareng isi carita sareng lalakon ieu carita. Atuh ieu teh karyana Teh Komalasari. Mudah-mudahan anjeunna ngadamel hiji carita ieu atanapi dongeng ieu tiasa ngupingkeun atanapi tiasa nyimak. Atuh sabaras teu nyangkolong kana waktos, sumangga dongeng ieu urang kawitan, carita ieu urang kawitan anu nyandak lalakon duriat. Mangga. Kacaturkeun harita waktu isuk-isuk di lembur Cigeulis manireang ku sora manuk jeung kongkorngokna hayam anu nyambut peletekna panon poe ti beulah wetan. Di lembur leutik anu asri, di lembur leutik anu indah dina isuk-isuk harita, cicing saurang mojang anu ngaran Asih. Mojang geulis manehanana teh nyaeta budakna Kang Soleh, budak ajengan di kampung eta. Manehanana gawena sapopoe nyaeta ngurus taman anu eusieuna sabangsaning kekembangan ti mimiti kembang malati mawar jeung lain-lainna.
Isuk-isuk harita oge sakitaran jam 8 asih teh eukeur nyebor kembang. Anu keur meujeuhna mekar tur mani endah katingali. Teu jauh ti dinya. Ti lemburna asih atawa ti imahna asih aya hiji jejak kakasih anu ngaran Jalil. Manehna pamuda anu basajan. Pagaweana kur tukang ngarit atawa ngalajukut di sabudeureun lembur Cigeulis. Manehna oge rajin, jujur, jeung rapekan. Kacaturkeun harita Jalil dina waktu isuk-isuk geus sahageun. Sagala peralatan ngarit geus dibawa ti imahna. Anu tangtuna tujuanna teh arek ngarit. Jeung pastina jalan initkeunana atawa balikeunna teh oge ngaliwat pisan ka taman anu diurus ku asih. Unggal Jalil ngaliwat ka taman kembangna asih, hatena sok ngageter. Manehna sieun jeung era. Sabab cenah ceuk batur asih teh mojang nu bisa nyarita jeung kembang. Jadi caritana asih di dieu teh hiji wanoja anu cenah ceuk batur sok bisa nyarita jeung kembang. Kumaha tah urang lajengkeun. Keur Jalil tangtuna jadi hiji kapanasaran. Nah bet aya jalma anu bisa nyarita jeung kembang. Gancangna carita Jalil ku harita geus nepi kana tempat ngalajukut. Tapi Jalil teh teu leh mikir. Bari nggarentes. Nah, asih teh bisa nyarita jeung kembang. Asa rada aneh kitu. Gerentesna teh Jalil bari manehna ngarit. Anu caritana cerangka geus pinuh ku jukut. Jeung Jalil oge buru-buru mulang. Kusabab waktu geus liwat lohor. Caritana Jalil geus balik ka imah. Geus bebersih. Harita teh ulak-ilik ka pipir imah anu maksud ningalian tangkal kapas nyaeta butuh daunna. Tapi kabeneran harita sumhalodo daun geus murag. Nu akhirna daun kapas eta nu di pipir imahna teh disebut nyaeta ngarang-rangan kusabab halon. Harita wanci pas sosore
Jalil geus beres salat, geus beres marab. Jalil teh indit ka patamanana Asih. Anu maksudna sugan aya keneh Asih di patamana. Nyaeta aya pangabutuh sugan bogaweun daun kapas. Kacaturkeun Jalil teh geus nepi ka patamanan nyaeta bogana Asih. Anu kebeneran Asih teh aya keneh di taman. Teu panyangponok Jalil nyarita ka Asih. Punten Nyi Asih, memanawian gaduh daun kapas. Bahasa Jalil anu langsung kana pangabutuh manehana. Asih teh mungkur tiba ngaliuk, bari manja ngaliuk, bari saeutik seueur. Aya atuh Kang, aya Kang daun kapas mah. Prayogi sakumaha? Eta teh Jalil ngageter. Sanggeus ngadenge sorana Asih. Aya rada nyeblak kana hatena teh. Teuing kunaon? Jantung oge ngageter jeung ngadadak dagdikduk harita. Gancangna carita Jalil menta daun kapas teh 3 lambar. Bari ngucapkeun nuhun ka Asih. Nuhun nya tos dipasihan ieu daun kapas. Mudah-mudahan sing jadi syariat pikeun domba kuring anu keur keuna ku panyakit. Kitu bahasana Jalil. Asih oge malah. Nuhun, sami-sami Kang. Beuki ngageter hate Jalil teu puguh rasa. Poe isukna harita Jalil biasa geus saged geus mau peralatan ngarit jeung carangka. Pikeun ngala jukut atau parab nyaeta keur kukutanana. Memeh nepi ka tempat ngarit, Jalil eureun heula di tamanna Nyi Asih. Anu maksudna manehna teh pesen salah sahiji kembang keur ngahias hareupeun imahna. Tapi Asih kebeneran can aya di taman. Harita Jalil teh kalah anteng ningali sapasang kukupu nu keur kaunag-unag. Nyaeta dina luhur kembang anu keur meujeunna mekar. Jalil keur sakadar seuri sorangan. Manehna ngabayangkeun mun manehna bisa hiber cara kukupu. Meureun manehna teh bakal mineng langsung sesengitan tina kembang anu Nyi Asih kitu pikir. Lila eta Jalil ningalikeun kukupun keur ocon. Teu sadar waktu geus jam 10. Manehna buru-buru cengkat. Anu niat indit ngarit. Kakara oge nyorenangkeun carangka. Ti belah gigireun imah
anu dijieun tina kai sakabehna nyaeta imah panggung anu kacida campernikna kurunyung asih mawa paragi nyebor kumaha tah asih datang cenah tina hiji imah anu sakitu campernikna hayu urang lajengkeun deui asih teh nanya ka Jalil, nah Kang masih nang heula ka saung abdi ieu ya kudu cai-cai wae mah teu harita Jalil jeblak hatena memehna malah nu nanya kalah sigana samarpola reuwasna teh lain ku sabab manehna lila di dieu tapi reuwasna teh ku sabab ngadenge sora asih anu sakitu halimpun kudu sakitu anu dina pikiran Jalil dina tu harita manehna bari indit nyorenangkeun deui carangka kancanging carita Jalil geus balik ka imah manehna di imah ngalamun bari ngagarantes dina hatena nya ceuk beja asih teh geulis kurang kitu bahasa anu ngagarantes dina hatena kakarana nepi ka dinya kaburu digorowang ku indungna anu indungna teh keur olah di dapur Jalil ka dieu sakedeung emak aya piobrolkeun harita nanya nah ari maneh teh can kapikiran boga batur hirup nyaeta nanyakeun ka Jalil can kapikiran boga batur hirup can aya nu daekeun atuh da mah ka kuring mah pagawean dengan saukur ngarit kitu teh mah Jalil nya atuh kumaha anjeun we asarna Jalil nu maksud ek salat asar ka masjid ari serog teh papanggih harita jeung asih anu asih harita mulang balanya nyaeta ti warung pikeun kabutuhan manehanana Kang ka masjid bahasa asih meni lemes tur lembut andeh sakitu Jalil kur ungleuk Jalil teh geus beres salatna Jalil geus balik deui ka imah bari saja jalan teh ngalamun nya eta geus kapikiran asih anu sakitu someahan beuleuh pemirsa neme dugi ka dinya tah tiasa ngababar dongeng ieu teh mudah-mudahan sim kuring tiasa ngalajengkeun naon saterasna anu bakal kaalami naon saterasna anu bakal terjadi tina kisah Jalil sareng Nyi Asih anu nyandak judul cerita ieu teh tapidung ieu teh durian atuh sakitu pamirsa atur puntenna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.